Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala sa'adata amamatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul fattah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa likulli amrin miftah. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'usu bid-dini was-shalah salatan wa salaman zaimaini mutalazimain amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa qala Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Secara singkat karena menghemat waktu, materi nu sangat panjang harus tersampaikan dalam waktu nu sangat singkat, kurang lebih durasi 30 menit. Semangga urang sami-sami nyanggakeun puji sedeng syukur ke Allah nu Maha Ghafur. Ngalangkungan ieu peringatan memperingati mengenang tepung tahun sekian puluh bahkan mungkin ratus tahun wafatna almarhumin, khusus anu dicatat dina ieu baliho diantawisna sim kuring nyebatan satu persatu allamdi lam yurkar ismuhum takdiman wa takriman. Mudah-mudahan singkeuna kana pangadina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dzikrus sholihin tanzilur rahmat. Urang ngemut-ngemut tepung tahun sataun tepungna anjeuna nutus mulih ka jati mulang ka asal. Mudah-mudahan singa jantenkeun lungsurna rahmat ka urang sadayana ti Allah, sekaligus Allah memandang ka urang dengan pandangan yang rahmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebab ketika hamba Allah sudah dipandang dengan pandangan rahmat Allah, yakin bakal bahagia dunia jeung akhirat. Kan kade ari amin tarik ari amal petot. Tapi percanten ka urang dieu nu mawi kompak biasa hadir, berkorban dengan harta banda, berkorban dengan jiwa raga, materi jeung nu sanesna ieu nandakeun cinta. Sakumaha saur kibima cintana sesuai dengan pengorbanan. Alhamdulillah. Sekaligus sim kuring rek ngaduakeun mudah-mudahan apapun yang telah dikorbankan oleh Bapak Ibu hadirin sadayana sing digentos ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sakumaha dawuhan tadi kibima nyarioskeun man za'abil hasanati falahu asru amsalihha. Sahaja malu bikin satu kebaikan, Allah akan membalas minimal 10 kali dikelipat. Alhamdulillah. Berarti lah orang dia nyumbang 100.000 dalam rangka haul akbar ieu ku Allah bakal dibalas minimal sajo. Sing yakin Allah mah teu bahil, Allah mah teu koret, Allah mah teu perhitungan. Beda jeung urang.
urang sok perhitungan model di dia aya namina cekokom aya cekokom cemimin aya cemumun ceem dari mana-mana aya we nya cekokom contohna kieu di mana ieu waktu cekokom hajat biasana tatangga komo dulur sok nyamungan umpamakeun cemimin teh nyamungan ka cekokom dina hiji waktu bagian giliran cemimin nu hajat pasti cekokom teh bakal sarewosan jeung salakina kumaha cek si kokom lain apana pan kamari teh urang teh hajat cimimin teh nyamungan ka urang tah ayeuna cimimin hajat meureun urang teh kudu dibalas nyamungan kira-kira na urang nyamungan sabarahnya cek ka cimimin gampang cenah inungna na kumaha tingali we dina buku panyamungan sabaraha pasti tingali teh buku panyamungan teh 50.000 geuning 50.000 cenah apa kumaha atuh cenah urang ayeuna nyamungan leuwihan we tamat teuing eueuh leuwihan sabaraha 5.000 jadi orang maloba perhitungan Allah mata korek Allah mata bahil satu bikin kebaikan Allah bakal membalas dengan 10 kebaikan alhamdulillah mudah-mudahan orang dia berkorban dengan harta bana terkaligus hadir di haflah tanzilur rahmah yakin Allah bakal ngalungseureun rahmat almin ya Allah ya rabbal alamin hadirin hadallah wa iyyakum hazmain sebab sebenarnya manusia hidup di alam dunia ini adalah selain dalam rangka mencari rahmat ridho Allah salah nama orang teh adalah sedang bikin cerita dalam kehidupan agar hidup kita indah diceritakan oleh kita dan indah diceritakan orang lain sekaligus kita sukses nanti dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita semasa hidup di dunia. Naon cina bu? Hidup kita di alam dunia ini adalah sedang bikin cerita kehidupan supaya indah diceritakan oleh kita, indah diceritakan oleh orang lain, sekaligus kita sukses mempertanggungjawabkan nanti apa yang telah berkarya kita sewaktu hidup di dunia. Termasuk almarhumin sebagai cikal bakalna ia menjabar adab Jum'ah di wilayah Cianjur Selatan beliau adalah ahli bahagia ahlullah mereka beliau di alam barzah sedang nikmat-nikmatnya diberikan lungsur rahmat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita sebagai penerusnya yang hidup di akhir zaman pasti hasami hoyong bahagia ibu hoyong bahagia seluruh sinama hayang bahagia teh gampang cekap mengenal tilu hal nuka hiji saha urang nuka dua saha Allah nuka tilu kumaha hubungan urang jeung Gusti Allah itu kunci bahagia saha urang kedua saha Allah teh yang menciptakan urang sebagai makhluk sialan salianti Allah adalah makhluk Allah disebutna khaliq kumaha nu katilu hubungan urang sebagai makhluk jeung khaliq jeung Allah. Nah urang gali manawi kabujeng waktosna pertama supaya urang bahagia kudu mengenal saha urang nu tadi tia urang di alam dunia bikin cerita supaya indah diceritakan dan sukses ketika dipertanggungjawabkan. Beliau di alam barzah sarasama lain maut numawi wala taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwatun tong coba-coba urang ngucapkeun bahkan ngekatkeun ahlullah ngantunkeun di alam dunia disebatkeun maut. Nah kumaha atuh wafat disebutna. Nah beda maut jeung wafat beda. Ari maut mah ku mim ari wafat mah ku wau ku kalimahna lagi. Sebab beliau ruh keluar tina jasad itu pindah alam masih kena berkarya terus ngabimbing ka urang cek bahasa lain bah disebutin katalisator ngerti katalisator penyambung katalisator teh pan ayeuna mah loba singkatan geus nya aya disebut teh MC Master F seremoni pan ayeuna mah musim disingkat punya SD disebutnya sekolah dasar, SMP disebutnya sekolah menengah pertama, SMA disebutnya sekolah meningkat,
ke atas musim singkatan bahkan tidak awak orangnya pang soal disingkat namanya aya nu disebut teh delu gede hulu aya nu disebut teh desu gede susu aya nu disebut teh detol gede sabun eta mah itu lain gede kanyut hadirin jamaah rahimakumullah beliau itu di alam barzah sebagai katalisator maka saur kimi mata dileres bahkan guru-guru nusanes ketika orang hayang bahagia sering-sering carah ke anjeunna teh lain maut tapi wafat ketika orang bertawasul ngalakukan anjeunna dihungkeun yang terbaik ka Gusti Allah itu leuwih deket supaya dina aya ijabahna Allah makana alhamdulillah setiap tahun termasuk simkuring alhamdulillah dina bulan ini tiasa hadir saras nama simkuring teh lain buruk hadiah di senang barang ayat tablek akbar ngan dipikir-pikir rek naon ka sinang barang ngonang oge henteu gitu mending ka dieu panggero lewat kieu mah terutamina simkuring kabita saurna teh da simkuring tadina awam teh ditelusuri teh aya cikal bakal adeg Jumat wilayah selatan adalah di dieu mamaci di dieu cek simkuring rek ciga kumaha eta barokah jeung rahmat amun simkuring hadir ka ieu tempat kantanan tiasa silaturahmi ngalantungan hikmah ilmiah alhamdulillah nu sing emut melalui kematian hadirin wa hadanallahu wa iyyakum azmain urang kudu sukses nalika dipertanggungjawaban si emut aya salah satu pepatah Luqmanul Hakim kantos nyarios kanu jantan mutrakna ya bunayya wahai anakku tercinta cik emut annanasa salasu aslasin bahwa manusia setelah wafat terbagi 3 golongan. Nah ieu kur mengenal diri pribadi urang nu tadi hayang bahagia sah urang nu kadua sah Allah nu katilu kumaha hubungan urang jeung Gusti Allah nu pertama sah urang teh makana manusia kedah terang manusia saatos maut terbagi saur Luqmanul Hakim ayat 3 nu kahiji saur Luqmanul Hakim sulusul lidudi sapertu manusia ancakan kerbilatung ancakan kerbi naonana ancakan kerbi latung jismuhu nyaeta jasadna tah ieu teh nu hempak marmayaksa ketika ruh kaluar tina jasad mau disebutna ieu teh keur ancakan kerbi latung jasadna mah belaan ditatap diursak ieu pakolot hayang katingali kincong make pelembab nah ditatap diursak belaan naon mung ngaramet mung papanasan dasieun kokoloteun geus maot mah keur dilatung komo nu montok racok dilatung teh ieu makanan empuk aing cek dilatung teh bilatung da dibangga-bangga naon hartana urang maka pantes saur ulama sufi mah aya nu disebutkeun kurung aya nu disebutkeun kuring naon Bu kuring teh naon tah ieu jasad sajeron jasad disebutna teh kuring nu mahal mah lain kurung ieu tah jasad tapi kuringnya eta ruh tak kurung teh ieu sorban ieu rompi ieu jas naon ieu koko ieu kaos dilebat tah sabeulgeunyeun ieu teh disebutna teh kurung murah kurung nabawa hargaan ketika ditinggalkeun ku ruhna mah contoh dina hiji waktu diumumkan ke ketua DKM innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos mulih ka jati mulang ka asal wastana Ustad Juhi saha cenah nu teh Ustad Juhi nya we anu make sineh resep cinta kasim kuring sakumaha sibuk keur gawe panasaran hayang ngabuktikeun bari cing kretek mah nya cenah Ustad Juhi teh kamari teh ngobrol jeung sim kuring make maot pan urang mah kana maot sok manya heran padahal biasanya mau teh geus kolot aki-aki nini bari gering heula padahal maut tuh tidak pandang tua jang gering nu cager moal keneh ge sok maut waktuna mah da maut mah rahasia Allah eta bener we anu resep keneh sakumaha sibuk gawe ngangkeut ngakah meuleut nginit ka imah sim kuring nya we sim kuring teh dirurup ku samping kebat nyanggilah ngaler disebutna teh naon sim kuring teh hah naon bangke begitu ya bangke saha bangke Juhi gitu sok tarik bangke saha bangke Juhi
Leukeun weh bojo sim kuring meser teri 5 kilo ka toko sarua geus eueuh ruhan disebutna bangke teri renengkeun jeung pangke caroge nyaeta Ustad Juhi sangakeun ka bapak ibu bapak mangga naha bade nyanak bangke caroge abdi Ustad Juhi naha bade nyanak bangke teri kira-kira nu dicanak ku ibu bangke teri bangke caroge bangke sim kuring nyaeta Ustad Juhi hah bangke teri tuh mahal kene bangke teri jeung bangke Ustad Juhi ge laras ternyata engkong ku Al-Qur'an ku kenyataan murah bangke urang mah mahal kene bangke teri dari sekalipun Ustad Juhi oge eta teh cacak-cacak Ustad cacak-cacak Ustad make komodo hah mau kasinggung mau anak cacak-cacak perjanjian ya cacak-cacak bangke Ustad komo lamun lain bangke Ustad bangke Ustad jeung bangke terge geus ditinggalkeun ye kuruh ngama ku kuring kuruh murah keneh mahal keneh bangke teri nah kumaha atuh urang sebagai kaum muslimin tong pesimis tong letik hate sebab dina Quran teu aya nuduhkeun surga keur kiai keur mubalik keur ajengan laras al jannatu lil kiai teu aya al jannatu lil mubalik sanes tapi al jannatu uizzat lil muttaqin surga itu dicawiskeun keur jalma nu takwa ngan Ustaz Kiai ajenganna terang tata cara urang meraih takwa kumaha atuh tong hese-hese teuing dina hadis qudsi kieu lah kun ma Allah silakan anda bersama dengan Allah fa ilan takun ma Allah ketika urang teu bisa merasa dipantau dilihat ku Gusti da urang mah loba dosa ilmu kurang amal petot aya ka surga hayang mode dina harta bana hayang cara haji dadang jeung cara hayang haji dapet pan urang mah rata-rata sok ningali teh ningali teh hasil lain ningali proses pada simpuring kantos nganjang ka haji dadang jadi ka haji dapet masya Allah sholat duha jeung tahajudna termasuk ibadah ulah ningali babah sinagar ayeuna nah tinggali proses nah ayeuna babah geus sukses duhana 12 rakaat pa haji dapet tahajud penting teh pak 12 rakaat turuk cupuknya beunghar getol ibadah urang mah gitunya heureut pangseut mung satahan ibadah kadul lamun ditapakuran sok urang mah pangna heureut pangseut bungsat pahane pantes we da urangna menempuh persyaratan kesuksesan urang mah sok ditotolerkeun teu cara urusan dunya rek menang bantuan bentukna barcode ngan aya kendala sok ieu tumponan heula persyaratan anu pohok KKP pohok katiris cak pohon poe di patrayan jauh di motoran tiris di mantalan belaan ngonang mobil dah sieun teu cumpon persyaratan bisi teh cair bantuan eta teh urusan dunia nah ketika datang panggilan Allah datang adan kayak nu adan alus mah ya datang adan di seueur pamajikan Pak adan itu awal waktu berjamaah ganeng sia teh eta ge adan tiba heula ge nyaho adan aing mah cenah gitu lain ini geus adan teh komat Pak geus komat heueuh komat tiba heula ge eta mah komat Pak geus jam 1 sia teh masih kena aya waktu 2 jam deui lemah lamun maot harita kendora hadirin wal hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain ketika urang hese merasa dipantau ku Gusti Allah kun ma Allah pek babarengan jeung jalma anu bisa babarengan jeung Gusti Allah saha Kiai Ustad ajangan tong jauh-jauh simpuring ayeuna ge beres rek pulang ka Cibinong tadi menyebutkan Sinang Barang kawit asal di Sinang Barang sataun langkung hijrah ngadamel lembaga di Cibinong simpuring beres acara ge kuy ka Cibinong tuturkeun mah nucakeun tong hese-hese teh ci nikmat urang nuturkeun nikmat supir lamun dina kendaraan nikmat penumpang nikmat supir penumpang mah ya Allah simkuring ti Sinang Barang ka Cianjur teu gaduh mobil dumadakan Allah nakirkeun aya nu gaduh mobil rek ka Cianjur kang rek kiring hayu ai pasingkat cerita eta mobil dihaneutan urang simkuring mah ngopi we bororah nganeutan mobil begitu mobil dihaneutan tuluy
ngajak nu boga mobil, Kang hayu berangkat celek calik dina kursi mobil. Begitu celek calik dina kursi mobil nyagrek we sim kuring mah sare teh bra. Kumaha supir? Boror bisa sare supir mah. Komo di jalan tol mah nincak rem disakalikeun nabrak batur resikona, nincak gas disakalikeun nabrak batur, nincak rem disakalikeun resikona ditabrak batur. Mun cilaka resiko lain pribadi sorangan penumpang ke sanajan haratis da cilaka mah tanggung jawab supir. Laras nikmat keneh penumpang pas dicurug gentong teh ban bitu kira-kira nu ngati ban sim kuring penumpang apa supir? Supir sim kuring mah beuki tibra diacrok-acrok. Beres eta ban mobil diganti subkat tangeung aya pom bensin ditinggali kilometer ieu bensin geus deukeut kana beureum di pagelaran bisi eueuh pom di pom bisi eueuh bensin mumpang meungpeung keur kosong sub ka pom begitu sub ka pom beres dibayar saha nu mayar sim kuring penumpang apa supir? Supir sim kuring mah kajian lilirik api-api pepeureuman sok sieun di pentana mahan meuli bensin nikmat sub penumpang mah. Begitu beres ngisian bensin maju ke hareup aya itik kurih dipikir-pikir ieu mobil geeusian bensin ari jelema hirup nu mawa mobil pilaku lapar beuteung teu digeusan sup ka jero restoran. Begitu sup ka jero restoran sim kuring diantarkeun sare apa diajak dahar da mah bahu dia kendel korek urang dia mah ka ciri diajak dahar. Begitu beres dahar anu mayar supir apa penumpang? Nu ngajak supir beres dahar bayar ku supir ini teh nepi ka Cianjur tuh penumpang mah panon henteu tunu duit beuteuh tuluy beuteung seubeuh nepi ka tu yuah tah urang ge naon hesena tuturkeun apalagi di dieu makom cikal bakal nasibar Islam ke Cianjur Selatan adalah mama nasyir jeung nu sanesna Citiis nu sanesna ieu teh di dieu kudu bangga urang dieu taun engke mah kudu geus marak tibatan ayeuna peringatan haul sabab urang mengingat haul anjeunna insyaallah tanzilur rahmat Allah akan lungsur ka urang insyaallah bakal bahagia dunya jeung akhirat. Ta eta hadirin rahimakumullah dua deui ngan kumargi waktos terbatas nu kadua manusia ancakan keur diri pribadi naon amalkeun bae disambungkeun jeung ku mubalik anu salajeng nu katilu wasulusun lillah sapertelu manusia ancakan keur Allah naon keur Allah teh asal urang ti Allah adalah ruhna urang asal ti Allah urang asal ti Allah kembali deui ka Allah dunia mah hanya sementara da dunia bakal ditinggalkeun. Singkatna kesimpulan mudah-mudahan urang sakali di hadir di hablah mubarakah dina raraga memperingati haul mengenang almarhumin guru besar ulama ahlullah urang sing dilungsuran rahmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah mubalik anu kahiji parantos lajeng gana mubalik anu nomor kedua utusan ti kecamatan Pagelaran nama organisasina ya Porosir Ulum Bapak Kiai Haji Nanang Mubarak Waktu sareng hormatan saja. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbil alamin